Sin puasa
ka Allah dina pirang-pirang godaan setan anu gila. Yang menyebut asmana Allah kagungan sifat roh dan sifat roh. Waksan negara cerita wayangan jantan perlambang hidup manusia gelar di Maraca Padai. Kasih menulis para wali budire aku para pujang gak disusun pujama lino anu pino well. Margi ieu lalampahan pawayangan teh kekiran sareng telanggung nyaeta nyaritakeun bener jeung salah adil kalawan murka. Anu dipipindingan ku sini di alangan ku siloka sasmita turta dirimunan ku simbol goreng zaman kiwari. Aku layak aku apa kali masan kewajiban manusia. Wih manusia diwajibkan tafakur tadakur dan tasakur. Benturkan dinutur benterakan sinaritak nuliskan api warti enggal muka jarius. Urang ngawiosahkan kayaan di paten-paten. Dari iyo paten-paten teh nyata karek kabana sakon kuna karawirata. Di tempat anu kalingkung ku gunung ejo leboh dan daunan rajekna tetuwo hancur corcai nu harenan kembang warna-warni di papai semalar pantas kekayangan bisa lapakeunana sawah terhejong ngempong tumpang sari tina galeng kacang panjang terong puncak. Kuning ramai putereun ramai waleun. Aya patempatan teh nyata karek kabana sapon ku nagara wirata. Adulina waktu sayurna beda iwa di sepuh barantos kasipuh ku pangawaru papatri ku pangarang kasah ku pangabisa